Assalamualaikum sampurasun. Palawargi, parantos, rengseng, ngadamel wayang golek Pandawa 5. Sareng wayang golek Punakawan. Tangtos palawargi tos seueur anu uninga saha wae ari tokoh-tokoh Pandawa 5 teh sareng tokoh Punakawan. Ari Pandawa 5 teh nyaeta aya Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, sareng Sadewa. Oge Punakawan aya Semar, Cepot, Dewala, sareng Gareng. Ieu wayang golek ukuran 50 cm. Nyata wayang golek kanggo cindramata ataupun kanggo hadiah. Tiasa oge kanggo pajangan ataupun dekorasi di bumi, kanggo di kantor, di perhotelan, atanapi di mana wae. Janten ieu wayang teh langkung alit di ukuran pentas. Upami ukuran pentas mah ageung. Upami ieu mah alit. Margi bade nganggo kotak kaca akrilik. Supados teu gagarubang teuing saurna teh saur konsumen. Tos nganggo dudukan kanggo akrilik lengkap sareng tulisan ceritana masing-masing tos eta. Ieu palawargi tos nganggo kaca akrilik. Gagah katinggalna nya palawargi. Naon ari bentenna wayang cindramata sareng wayang dalang, nyata ari wayang cindramata mah ukuranna rupi-rupi. Aya nu 30 cm, 40, 50. Seueur pami wayang cindramata mah. Pami wayang dalang mah aya ukuran standar dalang 60-70 cm, aya nu kidang anu ukuran tanggung kanggo dalang remaja atanapi dalang bocah. Sok sanaos wayang dalang oge tiasa dianggo cindramata margi ari hartosna cindramata teh nyaeta hadiah atanapi pemberian. Mung ieu mah bahasa simkuring supados dipisahkeun. Bade wayang cindramata atanapi wayang dalang duanana aya kaunggulan kakiranganna. Upami wayang cindramata mah tangtos ukuranna rupi-rupi. Seueur ukuranana tiasa disesuaikeun sareng kaperyogian. Sareng oge anu kaalaman ku simkuring rata-rata anu osok dicanak kanggo oleh-oleh ka luar negeri eta seseueurna milari wayang anu aralit kumargi simpel dicanakna teu ridu. Tiasa di kanu koper. Upami wayang dalang mah kan ageung. Janten wayang dalang mah rada ridu kitu dicanakna teh ribet. Tapi aya oge anu resep kanu wayang dalang anu canakeun ka luar negeri aya kitu. Upami wayang dalang mah rata-rata seueurna ku kolektor, penggemar-penggemar anu sok manco kanu pagelaran wayang golek di pikaresepna teh. Sakitu wae video wayang golek Pandawa 5 sareng wayang golek Punakawan ukuran 50 cm. Hilap palawargi ieu wayang golek teh pesenan ti Antapani Bandung. Hatur nuhun ka Bapa anu tos order ti Girilaya Wayang Golek. Hatur nuhun palawargi diantos video-video wayang golek salajengna ti Girilaya Wayang Golek Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.